wantos pegawan abiasa tilas raja kerajaan Astina. Gak punta nawas neng. Silakan ingat kehidupan rumiukan di pawalangan. Nengnya tiaha Posisi sadaya kerasa 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 pangeran terbiakan Tuhan wayang si jalan hirup kerasa Laki baron ujung baruta Abah Haji Rosan kali Umi Bojong Barat Purwakarta Simwadina Seniwaya Ibu cucu
Ini bangsa di masa seni budaya. Tentang seni budaya masa seni Harga Cikaleng Mancon. Abah Haji Rosa udah lewat ke bapak dulu. Buat bang. Mana tuh nanti? Bapak. Wayang simuakeun manusia Ibu Hajar neng wayang anu sayang masing-masing tersan. Mobil. Oh, wah kita jeung teuing lah. Mobil. Neng piatu termanusia Tadi Pak Haji Aha wayang simuakeun manusia masing-masing Wah, kedena kudu tadi mah jemakeun. Bete mah apaan? Payuna Dede. Ingin untuk kebangun rahmat hadiah purwa man raya winulan ia sesorotingkan tinang Ada besak lur euy. cinarita Punten nak, dekat puntennya pilih kayak. saking pundi-pun dados kandaning carita ya kupung kebang siwa lan tunggal Masuk kabe, aude yang ngarajaran kami. Pakai
Dibagiakeun ka blok Cisimpur aya. Jaranya Arab lian bagus sasmitakeun dari budi Cirebon. Sing Cirebon. Dia iya bahasanya. Geranya Pak Haji Ahmad anu bagus Pak Haji Gus Hasmi Wantos pegawan abiasa tilas raja kerajaan Astina dina gelar Kresna Tipayan anu parantos tutas dening katimulan kagagakan lan kamandraguna ugi tegantung tutas dening didikan rohani lan jasmani lami-lamingan dikakuat dalin lisan mekaten pengandikanipun begawan abiasa nyaur ingkang kutupan ngahing Pandawa Arjuna Gawin. buah ati kembang soja mustika eyang dipaunaga Arjuna anu payus tipi agwa kalayan tipi kareus ku eyang coba minta diukna kaharep eyang sangat sono budaya papadana kapayun lenggahna kasih Arjuna kapayun adede nodamel eyang dipayun wayah dalam Arjuna nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabagus kahnupan jenengan iya puja stuti hidup
tak terima tening tanggal morok diwalan disimpan di pulung ati pun tehing mastaka hijau atur nuhun ya kalih nate eta cobi ulah tina naon rupiah kalepatan muka agung siwa cukup umur jemar hapun tena anu kateda ya tina soal kasalahan gara sududu ari kangaranan salah tong boro hidup budak morang anu masih keneh jag waringkas anu masih keneh bolak kesenteng buta tulang buta daging cinakna masih keneh nonoma nalah eyang oge anu geusakil kolotna anu geusakil taweh wohna buuk hidung jadi bodas kulit cangker jadi kenyon untuk beres tinggal lemongna suku geges gejet dilengkahkeun leungeun geus hese diobahkeun balahan barudak menyebutna oge aki-aki masih keneh kakenaan usalah sabab namun cing inget ari salah jeung bener eta geus ngajadi busana pikeun manusia anu kumelar di alam pawenangan ya di malan ngan meureun di dieu manusia ulah malulu cicing dina kasalahan anu antukna bakat dikubrang kana jurang kamalaratan ya leres kurang teh bener wae lain malaikat salah wae lain setan da urang mah makhluk kakenaan ku Allah jeung gingsir teu cicing dina hiji martabat sok kabeneran jeung sok kasalahan ya timalan urang saling hampura we komo hidup katalian ku incu kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan anu jadi anak-anakna boh incu-incu atur nuhun eyang atuh sabalik nati eyang kumaha tah hampura dina dosa gede tur dosa leutik dina dosa nu dihaja tur dosa anu teu dihaja dina mangsa eyang masrakeun kanyaa kanu jadi incu khususna hidup Arjuna umumna Pandawa pasti loba ti gejebur saur ti soledat leta langkung saur bahe carekna geura hampura ku hideung da eyang teh geus kolot isi tereh-tereh rungkat caringin di buruan anung-anung harti raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaranna geura hampura ku hidup sabab naon bisi jadi halangan bisi jadi rintangan jadi bang baluh di mana eyang balik ka yaumil akhir sami-sami eyang dihampura sami-sami nuhun kasih molongkong jalan ka gedong teh aya geus islah kepada makhluk eta seperti malan aya minta hampura ka pangeran mah disebutna teh tobat ari minta hampura ka sesama makhluk mah disebutna teh islah malan lauk atuh salajengna ieu teh aya pikir saeunaon purwa salira kersani malan ujung hingga kapunut marganing tanaga emutan dalah dugi kapal tiga banget itu elah hari eta saha di tukang teh nyempur
gerak lari heya apanya teh pun anak putrana Kakang Arya Bima Gatot Kaca kening ieu teh si Jago si Jalu buyut kaula kapayun salikna buyut kapayun bedas kapayun salikna kasep anak ing anak mah daud timala tapi do damel buyut dalam Gatot Kaca nampi Ayo cari gegeroan. Iya, iya,